Yang tahu tuh oleh-oleh nak. Kewe gimana? Sombong. Halo Rah. Neng. Masih inget saya? Saya. Sanes. Masih inget. Markona baru pulang. Iya dia terima saya. Rama. Iya, baru pulang. Sukses ya? Iya sukses dong. Bos Taiwan. Taiwan. Iya. Ya, ya. Udah punya ini? Pasangan begitu. Sekarang? Oh ya benar. Ya udah, nanti lagi dilanjut ya ngobrolnya. Nanti ke Saya rumah ya Pak ya. Oh oke. Nanti Siap. mampir ke rumah ya. Iya iya ya, makasih. Ya. Si Markona ayeuna mah merasa pedegong. Baheula mah sia teh nyangu gejeng aing bareng di nu hawu, di upan hawu tah kos kieu. Ka dieu. Atuh yang ulin gitu meunang we. Apa yang ngalongok anu orang Taiwan teh apaan? Gitu. Terus? Ya sugan gitu aing teh dibere oleh-oleh pan ku maneh. Oh, aing ini. Kita boga kutang-kutang macan atau boga kutang? Banyak ya, saya mah. Kelihatan tidak mampu kamu. Untuk dicicak we, atuh bisa ngerusak. Hayang ningali barang Taiwan teh kumaha. Uluh. Ih, kampungan pisan. Icin ke kurang dipilihkeun. Tah, kutangan nih. Hei, Minong, alus. Ieu mah kamu nyaho teh hargana sabaraha? Teh nyaho 200 juta. Sekieu 200 juta ini wing ge sok make. Hei, jangan salah, hei. Ini dari Taiwan. Taiwan. Bisa rusak. Aing mah dia teh hayang nempok maneh teh. Mun itu meunang wae. Iya tah, di mana tah? Tah, ieu mah di Taiwan di teh nya, di Taiwan. Yuh, nu kieu mah blatak di warung si emak oge tah aya gopean nu kieu mah namun meuli gopeanan. Iya 10 juta. 10 juta. Bener. Ieu sabaraha maneh? Oh ieu. Di Alfa ge loba nu kieu mah di Bang 5.000. Itu mah bukan di Alfa. Di aing mah nu kitu ge loba. Taiwan mah nibere nu kitu atuh. Wong kana di Taiwan mah sombong eta si Markona. Nah anu kieu atuh. Nu kieu mah aing ge loba nu kieu mah jang naon kieu sok aing ge bisa awas kitu malah. Nu ya sosok aing wong kana di Taiwan. Sebelum Neng, dah, kenaon. perkara salah. Aduh, buat kau kita mau gelit, sampai lima, tong dibawa di. Kerja rengkel wae teh pel kumaha atuh ah. Tompel mawalatek. Ya teh. Beneran tuh hayang ngelada-lada eta. Wah, buatan dia sih. Bener. Buat nikmat. Ini apa ya? Anu biasa kamari mah cenah maot cenah katini jublek. Terusnya inilah gitu. Tuh, otek neng tuh. Orang daruan. Pas pisan. Gila. Geus kedeung nya tuh nya. Kayak heula ka mana? Atuh kan masa kedeung, ketu masa kedeung. Atuh meureun deungeun. Ketu masa kedeung, mules. Tuh. Tadi tos ngadahar anak gajah. Ketu seureun tuh dibuka helbar nek tuan.
kan numpak motor ke orang Taiwan. Ada beli kuota. Yang orang gerak. Kuat coklok dia lah, dia bilang ngimu, aing mah. Ya. Sini dari kemana? Lotek nama aja, bawaannya aja. Bukan. Tapi lo mesti nyebut beres ya. Nah, bangga-bangga malah jalan. Nanti kita mangsuban di curi. Aduh, aing. Masih Mang Arman gitu ku aing. Udah ya. Nenek, nenek, mana oh nenek, nenek, oh udah deh, panas dah, cuba tengah baru, mudah-mudahan duduk di sub mudah-mudahan, nah ini, sini ini begini, ini naon. Nggak bungkusan naon ini. Alah. Kenapa ini? Ya lotek. Lumayan. Jadi bersendiri jontai di sendiri. Itu saya pokoknya ingat balik lapar. Lapar jeung sanggup di mah sanggup. Makan besar. Milik mah rezeki mana? Kebogan duit, hanya lotek. Amulan lotek nak. Lotek ini. Ah, dek. Nama ni ane. Bang sih ya. Lotek, elek. Lotek mana? Nào? Apa nih? Ini sao bang nha? Anunya ini. Urut dengan mana ah? Nah, nak lagi Malaysia, nak makan kumpul. Mana? Lotek kemana lotek? Dari mana dia lotek deh? Ini aja di kemana lotek? Aku masalah mau balik. Lima puluh balik dia ya. Di balanya dia ya. Masa? Nelina kalau aku berenang tadi. Ya, aku beli kayaknya. Tunggu, Nelly, aku beli lotek lagi. Dah. Sudah. Beak. Suah dong, beak keluar. Anh beak ya. Mày đấy anh ngặt cho sơn be. Bukan duit. Nah, pokoknya kun aja pokoknya mah. Ini mah gede pun hayang butuh payu. Pokoknya mari dah. Dan coba dah. Dulu saya. Duit tuh. Oh, anh ngambil duit ini nang iya men. Aduh. Itu mau ada deh. Ya kan dah. Yang penting ROT rujak. Nelly. Kemana ya? Randa teh. Nelly ngumpul ini mau ayam masak sudah ada juga bos tadi ngadar ge lauk tadi bos. Tukang itu Nelina ka. Semua ah. Jangan lah. Mai mah di dia. Nelly lah. Iya euy. Wah, kebeneran lotek. Harga duit teh. Ya. Daripada beli lagi kan ieu we nu aya. Bawa itu penting mah. Anh lapar kene. Mana lemaknya hilang coy. Wah, Dah. Ayah. Ya. Lapar kene. Benar. ya kan pada di luar. Aduh, bareng gimana? Jauh Lapar. sih. Mandi wae geura. Tong lada tuh dari mana lada tuh? Tuh, dia mah paling ge Masa dah. Apa? Ini kok ya?
Beak di wae mah aing mah. Ini beak. Nang, Ini beak. jorangnya mah. Beak anaknya. Ada mak ini lah. Hàng nó mua vậy á. Astagfirullahaladzim, gila tekes 2 kali ngajak perang. Aing kudu balik kerja ini mah ya. Balik si Meli eueuh wae ka mana? Geus lah aing mah aing rek gawean anu ada protek aing ku aing. Teh potok teh domba teh jelema ku aing dibikeun awas tempukan air meuli deui. Ayo, cuma orang meuli bala. Taruhan we campuran teh me ku aing. Nang, nih. Mon, ya ke mana? Urang ngagawean ieu euy, anu lotek urang tadi ke sini di Padogan mung semua kali ku ini kerjain ya ini ya. Ayo bantuan ha. Bantuan ngintip. Tenang duit mah loba, geus. Aing ini lapan. Geus sih ku ditraktir pokona urang hayang nyaho ieu nu madog lotek urang saha. Sudah tak di jailat. Heuh di jalan deh heuh. Tenang ke traktir. Ya. Ayo. Ayo sini. Ayo ke dieu. Dia mau tadi 2 kali orang leungit. Nyokot. Nyokot maka urang cing dia. Urang ngintip di tuh di tembok tuh. Saha eta nyokotna? Apani? Oke. Diparias ke. Naon? Tong wakah heula baliknya. Itu orang ngalotek heula. Ada si tompel mama lotek. Lotek itu apa? Lotek apa? Barang temen sok ngalotek di urang atau mumpung menang si tompel ayo urang ngalotek heula. Yang satu aja. Ayo Markona turun heula ih. Ayo. Urang ngalotek heula. Tadi teh si tompel mawa ieu jang urang. Ayo nama urang ngalotek heula heueuh. Ya udah ya. Nyak mun kota adu ieu tinggal tinggal gila. Ada si tompela ke mana sih nya? Tompel yang mana sih? Eta anu sokan baheula teh ini sokan mandi di cai teh geuningan sok palanja. Anu sok modal di tengah sawah. Tah eta bisa ingat aja nama misalnya orang mata heula yuk. Aduh, ayo.